Ayo Ustaz Detik, ayo, boro. Pak Haji. Resep pisan. Angkat aja nak. Ayo, teh nama ke jeung. Asik. Astagfirullah. Cicing. Naon Pak Haji? Oh, ing dasar situ make tajwid, situ boga akhlak, situ ralajo tipis. Geus kasep Pak Haji. Kasep, Gus, kasep. Cacakan ek di bawah tetep ngunghak. Yuh, udah sok make pakaian kieu atuh. Lah kumaha mun teh? Make pakaian biasa Ustad, udah sok ngaleuweuhan aja mah Ustad lah. Oh, karek di pikanya geus wani deui ngunghak maneh mah. Ieu mah geus ngahanakeun deui wae. Atuh Pak Haji, kumaha mun abi teu ngacuk kieu meureun batur mal nyebut Ustad ka Habib. Dasar si Ustad leutik teh. Wae, mun Ustadan juga nyalin. Ganti pakaian biasa. Mun atuh Pak Haji, mun kan atusan. Atusan Pak Haji nya antosan ya. Oh, sok buru. Antosan. Tuh, lain-lain wae make jeung hayang mah aduh eta hayang hayang we disebut ustadnya Ustad leutik puguh dalilna apal hiji oge teh. Teu sopan wae. Sok boro. Pak Haji, abi teh ngangakon kieu. Tak itu jadi kan fakta. Amun kitu mah kabadanan. Sok buru. Ya ceklan manuk ya. Ceklan manuk. Ya, cok. Tinggal. Aduh, nah teu bisa di starter euy. Salah teu bisa di starter. Baru motorna malum lah, motor kolot sok salah. Oh, nah gitu ngas. Sok. Haji. Aduh, hati ketinggalan itu si legenda. Tak kieu ye aing mah. Eta dibat si legenda. Cokot si Ustad. Jo make jong. Arare sesuk. Pak Haji mah udah lurusuhan. Lain lulusan tak kieu ye anu tak mawa jelema anu tar piknik tak kieu ye. Aing sok katinggalon sok buru naik. Buru. Sok kemana muntang ka dieu. Ka handap tah. Tong deket teuing bisi kana eta kumaha lamun sia nyaring. Oh, cicing. Cicing atuh. Pak Haji ya. Aing mah ya teu cicing pisan. Atasan Pak Haji. Naon? Atasan sekali Pak Haji. Naon? Naon? Aduh Pak Haji teu kuat meh. Hayang ngising. Aduh, aing. Yo, di itu tuh. Di mana Pak Haji? Di leuweung ngarajuk. Ka kebon hayang ngising ajuk di itu. Diantar si legendanya. Oh, juk bawa juga itu. Aduh, aing rupa-rupa wae si Ustad pake jeung hayang modal segala rupa sia mah dibawa piknik teh. Sok boro. Aing mah. Loh, Pak Haji. Dia si legenda mau ngiring cenah. Nah, udah pasti bauan sih cuma mau si legenda atuh. Si legenda dibawa modal legenda. Oh, sia si belegung. Aing mah parupa wae aing jeung hayang modal deui teh dibawa piknik teh aing mah. Boro Ustad. Kaboro tutup kebon binatangna sia teh. Aing. Kieu aing ari mawa orang lemur teh sok hayang modal, hayang utah di jalan teh rupa-rupa wae. Duh, aing mah gitu dihakan kerewud keur modal. Buru atuh Ustad. Kela tuh Pak Haji. Buru. Kabar tutup kebun binatang nas teh. Kakagokna Pak Haji, antosan ieu. Allahu Akbar kakagokna. Cecewokna di dinya we lah. Neangan aya meureun sugan aya cai nyangkrung. Lo tuh aya Pak Haji kunaonnya ku daun we. Ho ku daunnya digosok, dikitu tah. Aing rupa-rupa wae. Aduh, engke mah kudu make ten soplas di nu kieu ten soplas tah dina ieuna tah. Bro, aing mah. Aduh. Ngemplong Pak Haji. Sok buru. Bakal bebas ki ameng puasna Pak Ustad mah. Oh, aduh ampun aing. Ya Allah. Parupa wae aing ngaran si Ustad. Ameng legenda jeung Pak Ustadnya. Aing teh bisa starter aing mah sok salah deui salah. Pak Haji. Sok salah heula sok salah. Ya. Yuk salah deui. Ya. Lah. Oh. Celah hese Hah? Hese. Yuh, aing. Ieu si legenda karunya mung lepas. Yuh. Alah. Terus. Sok. Pak Haji. Ieu si legenda karunya Pak Haji. Aduh, ketinggalan. Bakat saya mau rusuh wae. Limpuran heuh sok buru. Sok buru naik deui, naik. Aing mah. Mun sok Pak Haji. Yang wae sok buru. Aduh. Pak Haji tapi kene teh. Tapi atuh
tong loba. Aing aya loba tatanya si Iya, Ustad. saya legenda aja yang eta. Haji ya. Ini pasal ya Pak Haji. Aduh, cicing. Aing. Aduh. Yo, dengekeun Ustad. Ieu teh di kota. Itu tos dugi Pak Haji. Cicing heula yo. Dengekeun heula. Tumpak motor teh tuh butak gitek kaosan. Atuh da Pak Haji geuningan aneh ari Ustad mah. Yo, dengekeun heula. Ayeuna teh geus nepi tu ka kebon binatang. Mana Pak Haji? Anu dicita-citakeun ku Pak Haji mawa Ustad leutik piknik ka kebon binatang teh geus nepi. Tuh, tempo itu. Aya naon itu? Buaya si teh. Sok Itu. heeh, engke urang di ditu. Ustad engke tumpak buaya. Siap, batu cek batur teh. Aduh, Ustad cenah naik buaya cenah. Tak gitu, siap sok. Sok muntang. Ulah gigi began gigituan wae tempat motor teh sia teh kumaha mun cilaka. Sudah Pak Haji pan atuh. Sok cicing. Kasih sih. Tuh tempo anjing saya payung sok kasih sih. Tak iya tinggal itu. Oh itu si Ustad ngomong di bawa piknik ke kebun binatang si Haji Mayung ngadon di gubuk patung buaya tuh. Oh nya. Aing Gusti nu agung. Sok turun angin teh. Sok. Ka dieu. Tadi teh. Aku kan Haji mesti kaciriun. Tuh, cek aing oge parah si anjing. Ayo anjing teuing-teuingna bener si Haji Mayung mah. Turun. Nah, dengekeun, Tad. Tah ieu kebun binatang teh tempo. Aya buaya tuh tinggal itu. Eta keur ngahakan. Tuh itu buaya hiji deui itu. Ieu teh kebun binatang sia teh. Marukumaha? Jadi Pak Haji nyana kamang teh ka dieu. Apaan ka kebun binatang ngaranna ogen. Ieu teh tingali buaya wungkul. Sok buru-buru ulah sok. Yo, seuri atuh seuri. Mun nya dibawa piknik ku Pak Haji kitu. Seuri sing bunga. Hahaha gitu. Tah gitu sok cicing. Adio. Sok cicing naik di dieu. Sok ayeuna atuh Pak Haji. ayeuna naik ka dieu ka kebun binatang sia teh. Yo atuh Sok Pak Haji. buru. Goblok teuing anjing. Parah bener. Ngomong na teman tadi teh anjing masa diintip kurang teh ka kebun binatang digubukan apa patung buaya. Bener parah anjing. Tah dengekeun heula yo. Sieun Pak Haji. Moal nanang Ustad sing percaya ka Pak Haji. Ising Moal tempo ku Pak Haji tuh. Moal. Cicing moal hayu. Cicing. Yo. Dengekeun Tad. Dengekeun sok. Ayeuna Ustad keur laporkeuneun keur bejakeun di lemur. Ustad teh kudu naik kana buaya ieu. Atuh Pak Haji, isin ku batur tuh, seur batur. Iya. Kapan ieu teh patung? Ieu dengekeun. Heueuh. Katempona ari dina video mah moal engke teh. Yo engke teh pan jepret engke teh Ustad teh. Diuk di dieu tah. Engke teh dijepret di foto. Ka warga teh tingali Ustad tumpak buaya. Wah, atuh sok. Moal mah era. Yo. Atuh Pak Haji, atuh abi isin. Iya, moal mah ke jeung isin sia teh. Yeuh tah sok. Ayeuna teh naik ka ditu sok. Engke wae dibere jajan tuh ayam mie baso. Isin seur batur Pak Haji. Moal eueuh nu nempokeun eueuh sok. Naik ka dinya tah, Numpak sok numpak. Atuh sorry sing imut. Hahaha. Bunga. Hahaha. Ah, kitu sok. Numpak cicing. Mari ka ditu, mari ka huluna. Sok malik. Tuh, seur batur. Moal. Yo, Ieu teh di kota. yo dangukeun heula yo. Lain kitu tumpak buaya mah lain kitu yo. Naik ayeuna teh nangtung, heki kituan. Tuan dah. Joget di dieu. Jadi engke teh ceuk batur teh aduh eta Ustad cenah wanian. Bener cenah Ustad mah cenah. Wah, jawara sok. Balik kikituan tah. Joget kikituan. Isin atuh Pak Haji ku batur. Jogetan ha? Moal ayeuna nempokeun moal eueuh batur ogen yo. Batur mah eueuh nu wanian atuh. Joget di dieu sok. Kumaha Pak Haji jogetna? Itu tah joget teh kikituan tah. Joget teh sok. Tah. Logo si Ustad nanti kakak naik di kita jogetan di patung ku Haji Mayung. Anjing parah bener. Deh, kalau kajo jogedan tuh dina patung ku Haji Mayung. Anjing goblok. Parah anjing. Parah ieu. Tah gitu. Nah, sia. Terus, Pak Haji atuh isin tuh seur baru. Yo.
aya nu kieuan yo. Moal mal eran batur. Wah, anu kian yo. Yo. Ustad jagoan gitu. Buaya wae ge ditumpakan sok. Sok tah kitu. Ya, Ustad jagoan. Buaya ge ditumpakan. Atuh Pak Ji atosnya abi izin ke batur. Moalah da unu nempokeun eueuh. Atuh batur ogen mal mal anu waniun. Oh, sok. Izin. Hah? Atos izin. Moal mal izin. Atuh Pak Ji. Yo, dengekeun dengekeun heula yo. Yo. Itu kan aya hiji deui buaya. Yo. Lamun henteu jeung anakna sok ngagerem. Mata kaina teh jeung indungna. Oh. Naik ka ditu, hayu. Ka dia jalan, sok pakai senal, pakai. Sok, tah gitu yuk. Mana deui? Itu anakna mas ya. Lamun teu Pak Ji atuh lah. Entos we entos. Bisi anakna ngamuk, bisa mun ngamuk ge. Itu ka usah deh kumaha. Makana tumpakan jeung anakna. Sok sisirikan. Sok sisirikan, sok naik. Iya Pak Ji. Oh, anu ieu. Atuh Pak Ji entos we entos. Ustad ieu. Wareg atuh entos amangna ge entos lah. Oh, ieu teh keur hamil, teh anakna teh keur hamil. Keur kieu, kumaha lamun macai engke hayang ditumpakan ku Ustad. Sok, ya Ustad, dangukeun heula yo. Ti dieu, mapai ka ditu bari ngengklak. Lempang ti dieu, papai ka ditu bari ngengklak. Atuh Pak Ji, itu batur ngaling-ngalikeun sieun, izin. Ustad, ulah sok kitu, da mal anu nempokeun eueuh ieu mah. Itu seueur mobil pan di kota ieu teh Pak Ji tuh, seueur jalan. Itu teh mobil kiriditan. Sok mobil kiriditan bungkus sok. Buru naik sok buru. Kumaha naikna Pak Ji? Naik kadinya babacaan heula sok. Naik kadinya lempang, joget ka ditu. Bari joget ka ditu tuh. Sok buru. Sok naik. Ya Allah. Salametkeun abdi. Buru. Sok. Lalaunan kade. Eta namana naon Pak Ji? Moal sok. Nangtung. Joget ngengklak. Hah, tah. Patung saja payung. Goblok. Tah aya teh parah anjing. Parah ieu. Nah, kitu takit. Yo, tat, aya nu kieuan, tat. Aya nu kituan tah. Aya nu kituan jogetna. Sok, aya nu kituan sok. Tah, kitu terus. Sok, nepi kana huluna ka ditu. Nepi kana huluna. Hah? Nepi ka ditu, kana huluna. Terus we Pak Ji. Moal. Sok buru meupeng batur, sok buru. Tah, kitu. Tah. Aya nu ngageol. Tah, kitu. Atuh Pak Ji, izin ka Ustad teh izin tos. Make jeung izin Ustad. Yo, Ustad ari ngalah duit ulah sok izin sia teh. Pan urang teh ngalah duit. Itu batur ngalikeun Pak Ji. Henteu, batur mah teu nempokeun eueuh ngalah lewat tungkul. Sok ka dieu, geus. Sok buru. Atuh Pak Ji entos lah nya. Nah, make jeung entos Ustad. Terus lah wareg. Astagfirullah Ustad, kok hayang piknik Ustad teh. Jaba encan milang mobil jeung motor kumaha? Entong motor. Nah, eta jeung nyekelan beuteung kitu eta. Lapar? La ilaha illallah. Entong teh puasa teh. Oh, berarti ya kudu dahar ya. Siap. Ku Pak Haji ayeuna di bawah dahar di rumah makan. Tuh. Kebeneran. Rumah makan lesehan DM Daris Mancing. Nah, gue kalau tunjuk karena kuan rumah makan lesehan itu si Gana diajak nyatu dah pasti diajak nyatu saya nama kieu we go ang intip heula lamun posisi mahanana tuluy ang tuturkeun heuh kumaha teh ayeuna nyatuturkeun ang intip heula geus we sakitu. Oh bener Haji di mana eta mah geuning mewah jeung Pak Haji Cicing, Ustad Cicing. Aduh, masuk Kamalinaan. Ningali dina Jalan Ciawi Tali, Kampung Cigerendong, Dusun Mekarsari, Desa Kecamatan Karangnunggal. Telepon geus aya. Saung lesehan pemancingan area bermain anak-anak, musola, toilet, ruang meeting, proyektor, audio system, spot selfie, free wifi. Pak Haji, abi bade di cenah ka dinya. Teh heula mikir yo. Bisi mahal yuk aing mah euy, mahal kitunya euy di dari rumah makan lesehan teh euy. Lah tapi kan bae tad urang lahola urang dahar jeung Pak Haji di ditu. Asik, nyaan Pak Haji. Oh, dahar atuh siap. Pak Haji nu nya rumah makan lesehan Daris Mancing. Asik. Bukan Daris Mancing. Turu itu gesek aja itu. Tong rusuk teuing aja. Tuluy aja.
uang dulu itu nepikeun kali itu ho. Ang tuturkeun pokona. Heeh, sok. Lain bisa dikerjain deui aya masalah nama. Haji tapi kana ieu teh ka rumah makan teh teh. Atuh, tapi aduh, parapatan euy. Oh, ayam lang euy. Hanya pajinya. Oh, rumah makan lesehan tuh. Oh, berarti buka 24 jam, berarti ke kanan. Ke kanan ieu teh lain lurus. Iya taplang tah. Sekedap deui. Sekedap deui tinggal itu. Haji. Nyala lapar aja.